Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun. Sampai. Alhamdulillah rempegnya. Irpa cigana jaringana awon ieu ngiring ka Sri Dea teu sawios ya. Nangge maskernya mudah-mudahan sehat. Nah, Ibu ninggal di dieu Sri Purnama aya nama Sri. Kamari ka mana Sri? Jaringan anak awon Ibu. Dede, alhamdulillah mudah-mudahan ayeuna mah lancar ya. Ibu ge kamari-kamari kapental. Nah, supados langkung barokah, urang ngadoa heula bager ya. Cobi pimpin doa ku Firman. Firman pimpin doa bager. Saya mau doa di kawitan. Doa rengse ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Firman. Nah, sate acan. Ya, sate acan di kawitan, Ibu hoyong nge-review heula dina lowongan kamari. Cobi masih emut teu pinten kamari teh kan urang tos ngabandingkeun jenis-jenis dongeng. Aya sabaraha jenis dongeng teh Ica? Aya 5 Bu. Aya 5, naon wae Ca? Fabel, parabel, sage, legenda, mite. Pinter menikah talar gitu ya. Ciri-cirina cobi aya naon wae Sri di saur Pak? Tata lepa secara lisan, anonim, galurna basajan, sareng ajen atikan. Pinter, alhamdulillah berarti ana remut kenehnya. Tahu pami kitu urang lajengkeun wae dina lowongan ayeuna sesuai janji Ibu. Ayeuna teh urang presentasinya mingguan kamari tos dibagi-bagi kelompok. Aya 3 kelompok. Kelompok hiji teh aya Deni, kelompok kedua aya Sri Dea, kelompok 3 aya Bapak Ade Ramdhani. Kumaha tos sariap midang bager? Siap Bu. Ya, alhamdulillah ya, pami tos siap mah. Tapi sate acana Ibu hoyong terang heula. Kamari kan terus di-share ku Ibu video pembelajaran nganalisis unsur intrinsik. Terus dibaraca teh Can? Terus ditingali videona? Atos. Alhamdulillah pami atos mah. Ku Ibu dicek ya pami laras tos maca. Dina unsur intrinsik dongeng teh aya naon wae? Aya palaku Bu. Aya palaku. Terus? Aya galur. Naon deui? Galur. Pamahalan. Amanat ya, unsur intrinsik teh aya tema, palaku, latar, naon deui? Galur, amanat. Ya, aya 5 ya, alhamdulillah berarti laras tos dibaca. Taina urang tinggal heula ku hidep, Ibu izin share screen ya. Katinggal bager? PowerPoint-na katinggal? Ketinggal. Ya, dina lowongan ayeuna teh hidep bakal diajar ngeunaan nganalisis unsur intrinsik. Luyu sareng nu ditugaskeun dina mingguan kamari terus dibagi-bagi kelompok ya. Tiap kelompok nganalisis hiji dongeng baris dipresentasikan ayeuna. Janten tujuan pangajaran dina dinten ayeuna teh nyaeta hidep tiasa nganalisis perbedaan unsur-unsur intrinsik dongeng fabel, parabel, sasakala, sage, sareng legenda. Upami lowongan kamari urang tos sasarengan maluruh mangeusi 2 jenis dongeng, taina urang paluruh deui 3 jenisanana sangkan hidep di akhir tiasa ngabandingkeun jenis nganalisis unsur intrinsik dongeng. Tahapanana kegiatanana nu kahiji hidep maca heula.
kan minggu kamari terus ditugaskan saban kelompok maca hiji dongeng lajeng sasarangan dianalisis tadinten ayeuna urang dipresentasikan hasil analisisna tangke hasil analisis ku hidup tiap kelompok tiap jalmi sadayana kedah ngaregepkeun analisis rerencanganana lambe terakhir engke dikirimkeun kana link Google Drive. Nah, supados tanya kolong teuing kana waktos urang kawitan wae presentasi di kelompok hiji. Mangga saderek Deni atau siap saderek Deni? Atau siap, Bu. Ya, mangga dikawitan bageun. Tur nuhun, Bu. Ayeuna simkuring baris macakeun hasil analisis kelompok simkuring. Nyaeta sejarah Raden Kian Santang asup Islam. Ieu teh nyaritakeun Raden Kian Santang asup Islam. Manehna 10 Jawa teh geus taya nu nandingan kana kasaktianana. Nyamiang we anjeunna teh ka negeri Mekah nepungan Baginda Ali. Nepi ka manehna tuntas diajar agama Islam. Tuluy nyebarkeun Islam di Pulau Jawa. Temana sejarah Raden Kian Santang asup Islam. Tokoh Prabu Siliwangi Raden Kian Santang ahli nujum kerajaan jeung Baginda Ali. Watek Prabu Siliwangi pangkuh dina pendirian. Baginda Ali bijaksana. Raden Kian Santang merek kedawong adigung. Galurna maju. Amanat ulah sombong tur adigung. Sebab di luhureun langit aya keneh langit. Latar kerajaan Pajajaran jeung negeri Mekah. Nah, alhamdulillah emprak heula Kang Adeni. Sayangnya kompak kelompokna. Cobi aya nu bade ditaroskeun? Abi, Bu. Mangga, Irpa. Naon? Mangga Irpa. Unsur pamohalanana, Ibu. Ta Adeni cenah naon unsur pamohalanana tina dongeng Raden Kian Santang. Unsur pamohalanna teh nyaeta bisa ngacari bisa negeri ka negeri Mekah tere cara leumpang eta kaasup pamohalanana. Jadi unsur pamohalana teh Irpa jalan cenanya leumpang dina luhureun cai ka Mekah ari baheula mah ka Mekah ari ayeuna mah ka Mekah teh kedah naik pesawat ta baheula mah Raden Kian Santang kacaturkeun ka Mekahna teh napak kancang gitu ya eta unsur pamohalanana. Hatur nuhun supados enggal mangga kelompok 2 Neng Sri Dea mangga bageun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis unsur intrinsik dari kelompok 2. Di Roro Kidul carita anu eusina teh nyaritakeun Nyi Putri anu sakti jeung miboga 88 salaki. Nyi Putri teh teuleum ka Laut Kidul. Rasa atas teuleum jadi we dilane Nyi Roro Kidul. Anu latarna Laut Selatan atau Laut Kidul sareng imah Nyi Putri. Palakuna Nyi Putri, watakna sarakah merek kedawang. Palakina watakna hayang ngalehkeun pamajikana. Galurna maju, amanatna kudu bisa narimakeun kaayaan, sakengeng sombong, jenis dongengna Jenis dongengna naon Sri? jenis dongengna mite. Mite. Mangga beli atuh
Ya. Atur nuhun Sri Dea. Empra keula kangge kelompok 2. Ya, hatur nuhun Neng Sri. Nah, tadi dijelaskan ku Sri Dea teh kalebet jenis dongeng mite. Hilapnya tadi Deni anu Raden Kian Santang kalebet jenis dongeng naon Den? Cobi diulang deui Den teka kuping ka ibuna. Ya Rupina Deni keluar ya. Tah cobi barudak tadi anu dongeng Kian Santang kalebet dongeng naon? Dongeng sage, Bu. Dongeng sage Neng Siti hatur nuhun pinter pisan ya. Janten dongeng Raden Kian Santang teh kalebet kana dongeng sage. Lantaran naon alasanana? Aya patalina sareng sajarah. Pinter, ih keur mah geulis pinter deui nya Neng Siti. Janten aya unsur sajarahna. Sajarah Raden Kian Santang lebet Islam ya. Alhamdulillah. Aya nu bade ditaroskeun ka kelompok Sri Dea nembe ngeunaan dongeng mite. Tapi Bu, Mangga Ica. unsur pamuhalana Bu. Unsur pamohalanana cenah Neng Sri palebah mana? Mangga Ibu, unsur pamuhalana orai kaluar tina larangan Nyi Putri. Keris naga sasa jadi orai. Eta unsur pamohalanana cenah Ca. Tah nembe unsur mitosna anu mana? Ayeuna Ibu naros. Unsur mitosna paling mana Sri? Pami amang ka laut kidul, tekenge acuk barem. Sarang tekenge nyanak ujungna aya tandukan. Nah, barudak kade nu sok amang ka laut, tekenge ngangge acuk beureum cenanya bisi disangka nyaingan Nyi Putri Nyi Roro Kidul. Nah, alhamdulillah berarti suksesnya taya kendala ya kamari nalika nganalisis unsur intrinsik sareng kelompok. Mangga kelompok pamungkas Bapak Ade Ramdhani, wilujeng midang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simkuring perwakilan ti kelompok 3 bade merepresentasikan hasil analisis untuk unsur intrinsik dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Jadi dongeng ieu teh nyaritakeun sakadang kuya jeung sakadang monyet anu melak cau. Ari pelak cau sakadang kuya mah jadi tur leubeut, ari pelak cau sakadang monyet mah kalah buru gamelakna jantungna. Tema tina ieu dongeng nyaeta sosial, palakuna watakna kuya mah sabar, monyet mah sarakah. Tempat ieuna di kebon. Jenis dongengna Pabel, alur Wihan deui De, alurna kumaha? Ieu ka dia jaringanna alurna awon. maju. Alur caritana maju, pamohalanana kuya jeung monyet bisa nyarita, bisa tani, pepelakan, alamatna ulah sarakah kudu berehan. Itu Lengkap. di kelompok 3. Ya, alhamdulillah lengkap pisannya menisieun ditaros unsur pamohalanana naon langsung dijelaskeun jentre. Empra kage Ade Ramdhani. Ya, hatur nuhun sadayana. Nah, tugasna nah Ibu di share screen deui nya. Tadi anu Deni kalebet jenis dongeng. Tadi teh naon sage ya? Katingal ieu. Katingal bager? Ketinggal Ibu. Ya, saparantosna presentasi. Nah, hidup di dia aya pancena presentasikan hasil analisis kelompok namanya parantos ya, terus dipresentasikan, terus kerja kelompok. Hasil presentasi tadi kan hidup sadayana ngaregepkeun ieu rerencangan anu nuju presentasi. Tuliskeun hasil presentasi tiap kelompok karena LKPD.
lajeng kirimkeun hasil perbandinganana. Tah babandinganana teh sapertos kieu ya dina LKPD anu tos di-share ku ibu satacana dina grup WA. Ku hidup lebetkeun tadi kan mepresentasikan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet maling melak cau ya sanes maling cau punten ieu lepat. Terus Kian Santang Nyi Roro Kidul. Tadi dia temana ngeunaan naon? Anu tadi dipresentasikan teh pamingargeupkeun bakal tiasa ngeusianana. Taden Kian Santang, terus Nyi Roro Kidul. Ku hidup di caparan kelasna dia sian bakal tiasa ngabandingkeun oh geuning bedanya tema antara dongeng kahiji kedua sareng katilu. Nah hidup bakal tiasa nyimpulkeun sian di dieu ya hasil babandinganana. Nah, ibuna keluar deui ya. Jelas bager? Ya, suanten ibu jelas teh? Suanten ibu jelas bager? Suanten ibu jelas? Jelas, Bu. Ibuna keluar deui. Ya, orang teraskan ya. Mohon Bu. Mohon Bu. Kebi aya patarosan ngeunaan tugas dina LKPD-na? Atanapi tos ngartos? Tos ngartos? Artos, Bu. Alhamdulillah. Upami tos ngartos mah, nah ayeuna urang cindekeun ya. Urang cindekeun moal dibuka ku ibu ya. Berarti unsur intrinsik atanapi unsur panguangun nu aya dina dongeng teh naon wae? Aya nu tiasa ngawaleun? Mangga Firman. Unsur intrinsik teh aya naon wae? Aya palaku, Teras? Cobi teraskeun kuno sanes. Neng Siti Sarupa tiasa Galur. ngabantos. Aya galur. Lajeng Sri Dea. Aya tema, latar, palaku, amanat, galur. Pinter, janten upami dicindekeun ku urang, unsur intrinsik nu aya dina dongeng teh aya tema, aya palaku sareng watakna, alur anu kabagi tilu aya alur maju, mundur sareng campuran, aya latar nu ngawengku latar waktu, tempat sareng suasana, anu pamungkas aya amanat anu dilebetna teh ngandung nilai-nilai nu nyampak dina eta dongeng. Alhamdulillah berarti tos ngartos nya ngeunaan unsur-unsur intrinsik dongeng. Ngartos bager? Artos, Bu. Ngartos. Alhamdulillah upami tos ngartos mah. Resep tuh diajar dinten ayeuna? Resep, Bu. Resep. Alhamdulillah upami resep mah. Ieu teh acan kabuka deui ya presentasi ibu ya. Tuh, jaringanana awon. Nah, kangge tugas dina lowongan dinten payun, hidup aya pancen. Pancena kakuping bager? Kakuping. Kuping, Bu. Ya, hatur nuhun pami kakuping mah. Ya presentasina masih ketinggal? Tinggal, Bu. Aya ayeuna? Tacan, Bu. Acan Bu. Subhanallah. Ya, orang kieu we atunya. Suara ibu jelas? Jelas, Bu. Ya. Kang Mingon payun, aya pancen, pancena hidup kedah midamel hiji video dongeng. Mangga ku hidup pilih hiji dongeng nu matak dipikaresep, baca eta dongeng keleuman eusina, lajeng ku hidup direkam damelkeun video. Ya, ibu yakin hidup para rigel lah ngadamel video. Tangke sateacana ku ibu dikintun video-video anu nuju ngadongeng. Mangga ku hidup diregepkeun, ditingali, dititenan. Kira-kira hidup pada milih cara ngadongeng anu mana? Ya, cara ngadongeng anu mana? Kayak dibaca heula dina bahan ajarna. Aya dina prak-prakan ngadongeng teh kedah naon wae nu ditekeharkeun. Namanya ku hidup praktek ngadongeng. Tah waktosna kangge pancen ngadongeng ieu dikempelkeun hasil videona dina dinten 5 kitos dinten ayeuna
dinten kalima mingon payun ditempelkeun kana Google Drive. Nalika lawungan mingon payun urang sasarengan tingali dianalisis di komentaran ku rerencangan anu sanesna. Kumaha ekspresina, kumaha eusina ka cangkem matana pintet, teras gesturna, ekspresina sapertos kumaha di komentaran ku rerencangan anu sanesna ya. Eta kangge tugas mingon payun. Dugikeun ka dieu aya nu bade ditaroskeun? Ngertos Saya Bu. benar. Saya Bu. Ngartos, ya. Alhamdulillah upami ngartos mah ya. Kumaha dinten ayeuna resep teh diajarna? Resep Bu. Ya nuhun pami resep mah kade hilap ibu ngemutan janten tugas teh anu kahiji nu tadi hasil presentasi dieusikeun deui dilebetkeun kana LKPD. Tugas anu kadua saparantosna daring ngaliwatan Zoom ieu hideuk ngeusian evaluasi dina Google Form. Pami LKPD anu tadi hasil presentasi eta mah maksimal dinten enjing ya dikempelkeunana aya waktos. Upami evaluasi wayahna dinten ayeuna kedah rengse. Ya batasna dugikeun katabu 10 wengi kedah tos beres sadayana ngarjakeun evaluasi. Supados emut keneh materina. Lajeng anu ngadamel video kangge mingon payun eta mah dinten kalima kedah tos dikintun kana Google Drive ya. Nah upami tos kitu hidup kada hilap ngesian absen dina link Google Form supados ibu katawis ke saha wae anu hadir ya. Ngartos kangge tugasna? Ngertos Bu. Ya hatur nuhun upami ngartos mah titip ti ibu margi ayeuna masih kene mangsa sasalan ya jaga kesehatan kamana-mana ngangge masker kade cuci tangan jaga jarak mudah-mudahan urang salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Nah supados langkung barokah urang tutup deui pangajaran dinten ayeuna. Mangga tutupna ku Deni ayeuna mah. Den, mangga Den. Rerencangan sadayana mangga urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengsek. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo dadah. Assalamualaikum.